ari ieu huwa eta ari itu za eta qaulul jadidu al-qawlu eta dawuhan al-jadidu anu anyar itu qaul wal qadimu jeung ari numutkeun qaul qadim warjaha jeung panos ngarojehkeun kana itu qadim sa Nawawi menawawi eta anna waqtaha saanyana waktuna itu maghrib eta ya tamaddu narima mayang itu waktun ila maghribi syafaqil ahmari nepi ka surupna mega anu beureum wal isya jeung salat isya bi kasil aini kalau dikasrokeun aina mamdudan tur anu di atawa barina anu dipanjangkeun ismun eta hiji ngaran li awwaliz zulami pikeun mimiti poek wasumiyat jeung ngaranan satu salat bidalika ku itu isya lifa atau lifi'liha karena bagaimana itu isya fihi dina itu awaliz zalam wa awal waqtiha jeung ari mimitina itu waktuna itu isya eta idza ghaba di mana-mana surup launa syafaqul ahmaru mega anu beureum wa amal baladu jeung anapan ari lembur alazi anu layugibu anu teu surup fihi dina di itu balad nauna syafaqu mega waktu isya maka ari waktuna waktu ari astagfirullahaladzim waktu isya'i maka ari waktuna salat isya fi haqqi dina hak ahlina itu balad eta ayam dia yen ngaliwat ba'dal gurubi dina sabada surupna panon poe naon zaman yugibu anu leungit fi dina itu zamanun syafaqun mega akrobu akrobul baladi anu pang deket-deket na lembur ilaihim ka itu ahlul balad walah jeung eta tetep pikeun itu isya waktani ari dua waktu ahaduhuma ari salah sajina itu waktani eta ikhtiyarun waktu ikhtiyar wa isyarul isyara musannif lahu kana itu ikhtiyar bi qauli ku daun musannif lapad wa akhiru jeung ari tungtungna itu isya eta yamat yumtidu anu mayang fil itu isya atau akhiru jeung ditungtungna itu waktu isya yumtaddu eta anu narima mayang itu waktun ikhtiyari dina waktu ikhtiyar ila thulutsil laili nepi ka sapertiluna peuting wasana jarul kaduana eta jawazun waktu jawaz wa syarul insana musannif lahu kana itu jawaz bi qauli ku daun musannif lapad wa fi jawaz jeung dina waktu jawaz ila tulu'il fajri sani nepi ka bijilna pajar anu kadua eusi pajar nu kadua di dieu teh pajar sodik sabab lamun pajar nu kaya di mah aya fajar kidib aya sodiku tegesna pajar sodik wa huwa jeung ari itu sodik eta al-muntasyiru anu narima nyebar naon dauuhu cahayana itu sodik mu'taridun beurna anu meber bil ufuki di pajajahan amal fajru anapun ari fajar al-kadzibu anu kadzib atau anu bohong itu fajar fayat tola'u maka ditempo itu fajar kadzib qabla dzalika dina samemehna itu nu kabeh atau dina samemehna itu fajar sodik fajar sodik berarti fajar sodik lah kakara fajar kadzib tibalik pan dina samemehna berarti fajar kadzib heula kitu da tungtungna ngaleungit kakara geus fajar kadzib bijil fajar sidik lamu taridon lain anu meber bal mustatilan balikta anu manjang zahiban anu leungit fis samai di langit sumayazulu tuluy ngaleungit itu fajar wa taqibu jeung ngabadan hukana itu fajar nondul matun poek wala ta'allaqu
jeung teu narima cumantel bihi jeung teu cumantel bihi kana itu waktu non hukmun hukum wa zakaro jeung geus nyaritakeun saha Syekh Abu Hamid nyatana Abu Hamid analil isya'i sanyana eta tetepikeun isya waktu karohatin ari waktu karoha wa jeung ari itu waktu ma eta waktu bainal fajraini anu tetep ma aya di antara dua fajar was subuh jeung salat subuh ay salatuhu tegasna salatna itu subuh wa jeung ari itu subuh lugotan cek lugot awaluna harin eta mimitina beurang masumiat yang dingaranan nana satu salat bidzalika ku itu subuh li fi'liha karena migawena itu subuh fi awalih dina mimitina itu nahar wala jeung eta tetepikeun itu subuh kal asri ari sapertikeun salat asar sati auqatin tegasna 5 pirang-pirang waktu khamsatu berarti kana mun kana kal asri pan kerja di mubtada khamsatu auqatin tegasna 5 pirang-pirang waktu ahduha di salah sajina itu khamsa waktul fadilati ari eta waktul fadilati eta waktu fadilah wa jeung ari itu waktu fadilah eta awalul waqti mimiti waktu wasan jeung kaduana eta waktu ikhtiarin waktu ikhtiar wa dzakara nyiritakeun musannif kana itu waktu ikhtiar fi qauli dindawan musannif lapan wa walu waqti jeung ari mimitina waktuna itu subuh tuluul fajr eta bijilna fajar sodik asani anu kadua itu maka make sodik tuluul fajr eta bijilna fajar asani anu kadua maksud fajar sani di dieu teh fajar sodik kade fajar sodiknya wa akhiru jeung ari tungtungna itu waktu subuh fil ikhtiyari eta tetep dina waktu ikhtiar ilal aspari nepi ka kararoneng wa huwa jeung ari itu aspar etal idoatu cacaang